Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Jizi dan Jelik Ram Hermansyah di kelas 10 MIPA Genep. Di dieu abdi bade nyaritakeun atau ngadongeng Gajah Eleh ku Sireum. Hiji waktu di tegalan di Afrika aya hiji gajah keur ngadigleu we leumpang ngageyot di tegalan. Padahal di tegalan nu rek dilewatan ku gajah eta teh aya sireum nu namang juta-juta keur digara we nyieun sayang. Kapan di tegalan Afrika mah sireum teh nyarieun sayangna marucung hul patirung gunung. Tampolana ku gedena eta sayang teh aya nu sagede pasir leutik pati ngarencel. Jero eta sayang sireum nu lobana mang juta-juta teh ngarendog baranahan jeung teu siga sireum di urang. Sireum Afrika mah bentukna rek siga sireum taman lamun di urang. Galak sabab lamun geus ngarono mangsana bakal amburadul. Singa zebra oge teu mangga pulia mun geus dironom ku eta sireum mah. Ari minangka alat komunikasina antar sireum teh nyaeta antene. Opat ciga tanduk. Lamun hiji sireum Afrika manggihan kadaharan, antenena teh tinggal rurang kode jeung suara. Jauhna eta alat teh bisa ribuan meter. Nya ku sabab kitu, mun hiji sireum meunang ka kanan, dina waktu sababaraha menit jutaan sireum bisa nambrong hiji satu gede. Pamana singa nu geus sarempo atawa zebra bisa diserang ukur jam-jaman ka tulang-talangna hungkul ngagahan ajeg. Tah, basa gajah ngaliwat ka eta tegalan teh aya nu ngangenan nyaeta manuk dadali. Manehna karunyaeun bisi sayang sireum nu keur babarengan dijieun teh digele ku gajah. Nya gajah teh dibejaan. Gajah, kade lempang teh ulah noyot ka belah dinya. Sabab sireum keur nyieun sayang bisi katinceuk karunya. Manuk dadali bari ngingetan. Wah, asana teh pira sireum katinceuk ge mun paling ge pejet. Gajah nembalana teh sombong pisan. Asa aing kuat kanu leutik teh teu ngahargaan pisan. Kitu deui kadal Afrika ge nu ngahat ngabejaan gajah sangkan ulah noyot bisi niak sayang sireum. Teu diwaro anggor turus we gajah teh ngadigleu muru jutaan sireum nu keur palulang anting mawa antana di jero lombang. Nah barang anjlok kana gundukan imah sireum teh ngaleye. Leye eta sireum nu aya rebuana ditincekan ku gajah. Ngan hos pararaeh we sireum teh da teu kabur kalalabur. Ninggali rakyatna rebuan pararaeh ditincekan ku gajah. Raja sireum ambek pisan. Gajah ditantang perang. Gajah ditantang kitu teh lain sadar kana kasalahanana. Kalakah atoh bari sombong. Manehna seserian. Sireum geus nyieun siasat rek perang jeung gajah. Rebuan sireum teh nyieun lombang anu jorona salaput gajah. Dina waktu nu geus ditangtukeun, perang dimimitian. Loba satos saja nu ngalalajoan antara perang campuhna pasukan sireum jeung gajah teh. Gajah nyuruntul rek ngalayeuk rebuan sireum anu nantang perang ka gajah. Sireum ngahajakeun nantang ti jajalaneun anu geus menang ngagali teh. Atuh ditantang kitu teh gajah asa dilelewehan. Gajah beuki ambek sebrut nyuruntul ka hareup teu tolih tincakeun. Atuh puguh we barang nepi kana lombang teh eta teh. Gajah ngagurawil asup kana lombang bari ti gurawil kana lombang. Gajah ngan ukur bisa ugal-ugil teu bisaeun hanjat. Sireum geus puguh nempo lawanna ti gebrus teh teu ngengkekeun deui. Terus we napok nyarocoan. Teu dibere ampun. Beuki lila sireum beuki loba. Antukna gajah bobor ka rahayuan. Teu kuat teu ngalawan sireum anu ceuk ukuran mah sakitu leutikna. Lain tandinganna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.